racak itu juga di kau cak-cak. Bos tak gerabak be rek mana dong berit tak kabur anu benangkah berit badag gerah malahan di dia gaya aya luka orangnya ya Bukan mana teh, ayo nggak bacok lain. lain atuh bos dia mah luka ya luka anu tak terlihat namun bisa sekarat jika terlalu lama diingat. Gombal mana? Bisa anjing anak buah aing anjing ngagombal. Kok tong galau ku awewe mending mah isuk usaha bari mikir nama ngewa praktek mancuri. Mana ku naon seri wae jadi buntu. Lain seri bos, ceri aing mah. Geus we tong garalau tong mikiran mudik da mas puguh dicari ke pemerintah lockdown. Isuk mah urang neangan pi usaha deui nu mata babari urang ngabegal deui. Kumaha carana isuk ngarah menang duit loba eta nu dipikiran mah lain mikiran awewe mah lain dipikiran dipake naon bos? nah maneh mah geus pikiran teh jorok we maksudna dipake teh atuh dipikap papenya dipake tempat curhat urang mun boga masalah mentak pikiran teh ulah kotor wae sanajan urang hirup dina dunia begal urang teh hate jeung pikiran mah kudu bersih wajilu walima wanakir. Anjir main hadis cing naon hatina bos eta teh jadi marana teh yang apal hartina teh dengekeun ieu ku ceuli teh pasangkeun lain ceuli aksesoris da teh ari wajilu walima wanakir teh cau tilu wajib lima kopi sacangkir komo keur tengah peuting kieu mangeunah bari ngadongeng kitu maksud urang mah kahartos heuh bos eta cenah aya nu rek asup jadi personil saha eta kade bisi poho lamaranana eta lamaranna asup kana WhatsApp atawa via pos tadina rek via JNE cenah bos kusabab corona jadi langsung ka urang ngalamarna teh sok atuh geroan tong hararese geus peuting kalau tuh bos urang telepon lah bos Itu geus datang geuning euy. heuh paingan ditelepon teh diangkat bray sok dia ngopi lagi dia Kopi ya. Udah dia ya. masih ieu kitu teneule BTN mantap teneule nyaho sakieu gedena jelema sakieu kerasepna matak bos matak baik jadi begal ge kitu tiis di lemana teu ningali sasaha Lempeng. we Durup we atuh. bacok yang berencina Ka mana jelema teh areueuh euy? nontonnya selieu yang yang oi astagfirullahaladzim kieu ya cara nama ya tiga nama la ilaha illallah Dipangkar itu. Hah? Dipangkar? ai maneh naon tadi ditual toel hese malik Punten bos, kehalangan ku kupluk bos. Maklum bos, anak baru si eta mah. emang maneh sebel gitu aneh mau anak buah pala Allah hungkul sing anggar orang perlu apa ngaran maneh what is your name Wasta Abdi Dudung. hari pendidikan terakhir naon Detilu bos, naon hartina dek tilu teh dagang dodol di Garut. sugan teh kuliahan maneh mah ngalonye oke anak tanya mah hiji deui mais semuka oke ku saya sekarang diterima aranjeun besok tanda tangan kontrak di barudak pagi-paginya masalah gaji UMR masalah bonus kumaha kinerja ngabegal apakah bagus atau henteu Siap bos. oke kemari waktu wengi kurang tutup bae ku wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sok we ayeuna mah geura marurang sarumpak ningali rarupana isuk we kade bisa keberangan
Ngagombal maneh. Bisa anjing anak buah aing anjing ngagombal. Dipake Pak ingat di telepon tadi angkat. terima persyaratan lupa ya tuh aku margi waktu ini orang tutup wae bila itu sok wae nama sumpah ningali banget jadinya baralik weh